Oh budak ayeuna mah leuwih apal keneh nu teu manfaat atuh. Jangan ka masjid dan mah kami ungger. Oke. Jadi sia teh apa? Ku TikTok urang teh kudu boga aplikasi TikTok teh pake sholawat, pake siar agama, sok videokeun keur ngaji. Penjet ku TikTok mah sholawat ya mah dipenjet. Sholatullah, salamullah dirubah ya Allah lindungi bil kieu. Budang sare teh geus kakalar ieu. Nih ade nama cinta bikin kata janis asal. Kormo itu ketua anggota maulapa. Sebenarnya soal disilah digacor. Yang ini mau bilang main pantat. Eling. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil. Amma badu ngarah tereh amin. Itu asa ungap kan nu ka dieuna euy asa diudang bagong tidak tuh. Da ungap ka urang tidak ngomong teh sajam leuwih 10 menit bae nu ka dieuna ieu nyongok. Udara mang sadayana. Ieu teh hujan tapi urang dieu seueur pangaosan. Alhamdulillah. Tong sieun ku hujan neng ieu. Lebih baik terjebak hujan karena kebasahan daripada terjebak rasa nyaman lalu ditinggalkan. Urang teh kaheuh ieu mah urang gaduh cita-cita hoyong barokah mata mudah-mudahan doakeun pertama penghormatan para kiai, para ajengan, para ustad, para alim ulama, pokoknya para alim netepan iwang dihormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing sehat dohir batin. Amin. Amin. Ibu-ibu nu sami hadir ka tempat bapak-bapak, oge santriyin wasantriyat jeung busin wa busiat. Kabeh pokona dihormat. Mudah-mudahan nu datang ka dieu mah sing deet ijabahna mun ngadoakeun. Amin. Begitu deui ieu dihususkeun sohibul hajat, sohibul jahat ieu teh. Sohibul hajat bisa, sohibul jahat kita jahat duit pikiran. Mau menang 400.000. Itu ngan parasmanan di sebeak sabah. Mudah-mudahan sing kagentosan. Amin. Da yakin ya. Ieu jamaah teh sakieu mah kompak, hempak, serempak ka pangaos. Dina porsi itu aya. Untuk kebagian dihanap aya. Ngajantang tuh araya. Yakin ukur lampureling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada pulang kudeling tengah penting di pohon batur gitu mah jika sero ecel da setan teh kadeuleuh gini nah kitu mah ngihan setan pokona mah di pangajian mah loba dahareun terus teh mata kualiti pangajian mah bakal jadi jalma nu gede hidayah di Allah subhanahu Aisyah ngomong simbal. Tadi mana sekarang? Lanjut itu lanjut. Kartos bahasa bikin kartos. Wajarnya rada lumu biasa sok rada tarik ke awal teh. Sanui geus interview terus. Waduh, gua karta karawang mau tadi di gua karta. Enak kan dia. Anjing berangkat dari mudah-mudahan sing sehat. Sing yakin kurang patepang ieu teh jadi nilai ibadah silaturahim. Abi mah asli ku orang laut patep ngomong narana kasar. Ieu teh sapopoe ge kieu. Abi mah ka laut teh kahalangan tilu sawah bumi, tilu sawah jalan provinsi laut. Jadi 500 meter ge 400 meter lebih salik lah ka laut teh. Jeung Roro Kidul teh ka piwah.
Jeung Putri Duyung maka halangan salancet. Tapi sapangko kena. Yang naon ngomong Indonesia gari ngacaprak. Pernah ngomong Indonesia pabeulit kalian seuri itu. Lain teu bisa bahasa Indonesia da abdi S2 mah di Darussalam. Alhamdulillah. Kita alumni Darussalam terus 3 tahun. Alhamdulillah. Ngan ngomongnya ari bahasa Indonesia teh heureuna hese. Teu pernah dia aya nu bobogohan kadenge kurang sayang bebek kalau makan hati-hati nanti kebeuleuyan. Kamu ngagetin aku kan jadi ngarancot. Dede kamu teh jangan lari-larian nanti dikosewan kan. Geuleunya euy. Kami apa rasul. Punten Pak Adi ya, ningalina ka dieu wae sama bapak mah rada gengsi seueur. Kalau udah ngajaran dokter tadi kieu ya. Dokter Masuri aja mah. Kamu itu lu kali mah. Gerak. Kacau. Sok Pak. Kuping ke mesin balik budak kene geura hese ngomong kieu teh. Ngapalkeun heula urang teh. Sok bapak 5 menit ieu modal. Hargaan eta. Lanjut. Intina satu, mudah-mudahan muhajir ka ieu tempat wabil khusus Saibul Hajat sing ditebihkeun tina musibah. Amin. Amin. Hoyong tebih tina musibah. Hoyong basuk ngomong geura hoyong kali. Ayo. Sok ngobrol. Tapi tong salah Pak ieu. Ku musibah teh jelema justru sok eling ka Allah. Sok kerja madikir teh jarang. Dibere mau jadi huntu dan ada keliridan sama berarti berarti kau pimpin gini Allah ngeri piraku siat teh hayang eling kudu jadi dolahun noloba duit jeung noloba hutang beda eling dah noloba duit mah ngadu anak ge teh da geus nyampak duitna. Ya Allah barokahkeun abdi sehatkeun abdi balik we di masjid teh beda jeung loba hutang mah hilang atuh anak bari lakok Gusti anjing teh bagian babayar ke Bang Emo kirang 70 deui jika nu bibir teh husu keur salat teh alamna sholat ka sodroknya isuk Bang Emo jika nu bibir teh dina sholati wa nusukinya nyeri ati salati kagoda ku si tati ya. Halo. Mudah-mudahan urang mah sing ditebihkeun tina musibah. Amin. Mobil khusus ieu keluarga. 2 meureun. Sing dibarokahkeun rezeki. Amin. Amin. Tong sieun ibu ieu kabeakeun rezeki teh Pak. Dari rezeki mah moal paheuli, nu sok paheuli mah senajan capir. Tapi sing sieun teh rezeki teu barokah. Cik Ustaz pambejaan nu kumaha rezeki. Anu teu barokah teh teu bisa ada urang teh katempo ngan cirina kieu we lamun salaki ece gajina gede leuwih ti 1 juta katakanlah sabulan teh 10 juta tapi eueuh salatan tara salat 5 waktu dipastikeun eta rezeki teu lain barokah tapi kalau teh pokok aing dibeungharkeun ngan moal barokah tak bingung we sabab ibadah orang bilang gerak jadi S2 soalnya sudah udah bagong mikir lanjut itu tos di atas cekap lanjut puntennya bisa lebak kaya udah kudu betah ka urang lanjut hoyong bagja dunia jeung akhir intina mah lamun boga rezeki tong sirik kana nikmat bat sabab rezeki urang jeung batur teh beda Pak so urang jeung batur udah beda nyagi nu kemar mah beda nu kemar modalna bareng teu teu aja do bae nu kemar modalna bareng teu cacakan nu beungeutna akur nasibna teh beda euy komo urang anu beungeutna berbeda mata urang jeung batur teh teu bisa disaruakeun aya nu ngewaeun ka urang gara-gara urang beungarkeun antepkeun da ka surga mah moal ngalewatan imah si eta ieu lain ada orang kira liar penting balik teh aya we ngomongkeun teh walaupun lewat santai liar wae cenah ustaz teh di mana cenah boga mobil ti dealer anyar duitna kan dina pesan cuy nang mado ge lanjut
teraskeun ieu teh. Ya. Doa nu terbaik jam ieu panganten satu, mudah-mudahan ieu panganten teh sing mulus rahayu berkah selamat. Amin. Ini bumi pamenggetna bumi istrina. Pamengget. Oh, halus jadi itu isu acara deui nya. Beungar teh jelema. Alhamdulillah. Lanjut Ibu lanjut. Mana pangantenna mana? Oh iya, sami teh. Mana? Sok panggil mah diomannya. Nah, kupi ke diomannya, kunci bahagia rumah tangga teh belajar menerima karena kekurangan hiji we terus sederhana. Dan tos ayat ya Allah na. Ieu teh wios langsung kan eusi wios. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Tina segala sesuatu teh diciptakeun berpasang-pasangan supaya anjeun mieling kana kebesaran Allah Subhanahu. Aya beurang, aya peus, aya mancung, aya pesek. Jadi teu kudu riweuh. Mata kade lalaki lamun goreng iman masuk kieu mun geus pasea teh jeung pamajikan salah jodoh meureun aing ulah we. Ulah man kade mah. Da awewe mah kumaha ente. Ente na miis pamajikan teh ka miis. Tapi urangna cager, bojo urang ge bakal cager. Betul gitu betul? Awas, da panganten anyar mah geulis atuh. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Borosot teh budak 7. Beda laguna teh tatap matamu mirip tangkal jauh. Dan suaramu jika kenal pot bektu. Dan matamu mirip buah mangu. Dan perutmu jika galon mau maju. Sok deuleuh teh geus kawin mah musak kalau mau majikan. Dan makanan wae sebelah. Sampai marok ini. Akur aing macan cair pidato di sisi bawah. Jelas kan ibu ya kan? Bias papa mah kupingin buruk kadieu mancing apa? Rame nya dia. Gede gengsi laki. Mata kami mah ciri supaya teu gede gengsi mun ngarengkeun ajengan abi mah tradisi di masyarakat abi mah mun aya teu ceramah teh ajengan teh kudu kapangun kabeh. Sabab sok lobana ge ya kong kumpul mubalik ajengan mah ngaropi we teh. Bener teh. Abi mah di pamaya kaharok ajengan teh mah lain. Di jam 8 teh buka beres pengajian teh supaya urang teh jadi uswah ka masyarakat. Halo itu halo. Lanjut itu lanjut. Udah panganten anyar mah geulis keneh atuh. I love you. Panis ieu mah dina I love you teh you love. Momoneng geuring keur bobogohan mah romantis. Oi adek yang jilbab biru, cantik manis cakulan bulu bileun. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi minantu. Waduh. Borosot teh budak 12. Beda oi adek yang daster biru, hidup pesek kos goreng tahu. Bojo akang nu budakna 3 mun seurik koneng karagikan huntu. Kudu belajar menerima karena kekurang. Aman dalilna ieu tina Al-Qur'an. Ieu teh kebesaran Allah. Ulah nepikanya lagu mata dia ayeuna mah sing yakin urang Gusti sing dibahagiakeun rumah tangga urang sadayana mah. Amin. Mata tongpul batur punten. Jang istri komo nu ngora keneh anu ngaruksa ka urang teh ketika urang berharap teh ka lalaki bari lalaki teh cangtang tuh bogeun ka urang mata ari kur I love you mah tong percaya teuing. Buat apa mencari keindahan yang dari melongna? Buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin? Buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain? Ayat teu bobogohan 5 tahun dikawin ku batur teh. Lempok. Cek aing tong percaya teh. Lamun geus ngahit, malah laki-laki abi bade sumping tanggal sabaraha bade ngindirian pun anak kakarek percaya ngan kudu satengahna tong 100%. Da bisa geus ngahit bage megatkeun anger. Laras gitu? Jangan memasang papat kalau tidak punya paku. Jangan tertipu dengan ketampanan kalau hanya memberi harapan palsu. Siapa yang tahu, siapa yang edan.
kau di sana, aku semuanya cerita, semuanya eling. Era itu sih. Iya cina. Aja aja sabab lamun teu kieu mah rantau. Lanjut bahaya aja belum. Lanjut. Belajar tingali artis kurang kumaha ku artis modalna galeulis loba duit. Alam prai beungeut ge artis. Jiga non pilih, coba limawan. Bari limawan ge jeung untung ka aliran ge. Tapi lamun dibandingkeun jeung artis, geuning bahagia keneh urang terus teh. Urang mah wajah saya aya, kadang teu make skincare, duit kadang saya aya. Di aho we rumah tangga, artis nu hartana loba jeung galeulis geuning parejet. Sabab teu make iman. Oh, kurang mah pas we isu da sore teh pertanyaan deui mana leutik. Apa bade mam jeung abot. Wah. Dan cukup kalau minum enggak mewah dia saya nenek saya panas guling halo ibu sok kalikeun lamun urang teu inget kana eta mah nomor kedua bereskeun hablum minallah main-main bereskeun hablum minallah bereskeun hablum minannasi musnudon kalau teh anak indah doni abdi sabab Allah mah kumaha urang mun yang ka hade bakal dihadekeun mun yang ka goreng bakal digo tong aya bahasa kieu lah aya kieu-kieu teuing ulah teh teu hade ieu mata ngaruksak. Na'udzubillah dina hadis kursi kuring mah anak indah doni abdi saur Allah kumaha sangkaan anjeun mun yang kahade bakal dihadekeun mun yang kagoreng bakal digorengkeun intina mah salat 5 waktu wae mah tong ditinggal teu cukup salat kabatur kudu alus ulah kieu rumah tangga teh boga tatangga beda jeung urang teh ditunjuk tong dideuketan si eta mah tara ditiung deuketan bung boga tari teh ku di deuketan mah jadi daek ditiung leres teh tong kieu si eta mah teh leuwih beda jeung urang kumaha sok minuman keras deuketan ku di deuketan mah eureun mabokna teh betul kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti dengeng tong goreng rumah tangga mah kabatur hese punah pinah kontrakan betul sok jelema goreng kabatur teu tahu kontrakan halo guys da ka jelema mah eueuh nu asa pamulyana ku beda pangkat mata nu dibahasakeun ye mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kupat saleh nu ada di masjid di alus sorana teh teh apa pan si teh tukang mabok ayeuna mah geus 7 poe eling salat wae berjamaah subuh ge alhamdulillah urut bajingan mah ngeunah kana beda jeung urut ajengan Kecil anu digerbek di majelis teh. Majelis teh apa eta teh Ustaz Muhyiddin. Ajengan salingkuh mah hese ubahan. Intina lain ngagoreng ajengan abi mah. Jadi ustad kudu cager, jadi masyarakat ge kudu cager. Teu meunang ku goreng. Cek ajengan teh hayang aing mah atau cek masyarakat teh hayang aing deukeut ka ajengan. Ulah saluana. Aing mah teh hayang deukeut ka ajengan eta teh bongana ka aing nyiniran ditiung kumaha aing eta masalah euceul. Da memang ditiung mah wajib. Benar ajengan mah. Tah ajengan teh meunang ngomong kieu, aing teh hayang datang ka sia, bongana tah leuwih amplopna begang. Tapi kahayang mah ye tong mah puluh wae tah leuwih teh. 100. Jadi urang mah geus naik 200. Komo ti kuncung di laut bani ngurepkeun tilu. Komo jeung talkin mah jeung eta. Komo nu ti kuncung di laut tadi lamun geus buta mah 1 juta. Tak bingah aya nu moal. Proyek. Halo. Sok sing akur jadi masyarakat rumah tangga ka tokoh kudu hade, tokoh ka masyarakat ge kudu hade. Da kamuliaan jelema mah teu diukur ku jubah, bukan. Meuli kena Sofi loba. 130 itu. Dia nu 80 ge ngan request. Paling 130 esok nyari beliannya. Paling nah. Ya Allah.
jelema mah eta mah kurtesi Amu Karom Kiai Haji Habib misalnya kemudian Amu Karom nah ada orang jadi gimana disebut Amu Karom tuh guys pemajikan teh Amu Karom gak nyatu akan tuh siapa Amu Karom oh pada mah cucuk nawe awe aja teh goblok duit oh mana tuh ustaz muni asa pang suci kali sorban di jubah da batur mun pidato kieu pakaianana mani aing teh make duduk Omat Agilman pokoknya mah daripada aya jelema nu rese mending repet tong dilawan. Leres kieu teh ibu bapak leres. Gusti nu aku lamun jelema geus beres hablum minanas mah dikenang kahadianana teu nepikeun ka maot teh. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Ulah boleh kudu anu ngalewat. Culik pada bukna jabri. Ada ulah kitu ka batur teh. Teu kabeh nu bukna jabri culik becer. Mending kene jabri tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Da hayam teh curhat ka sapi cek hayam pi naon ya. Teungeuna aing mah pira ge macokan pares teh keur ditajong aing teh dibabar di baleno ku jelema. Pira ge macokan saeutik aing teh cara manehna aing teh dipencit. Di baleno kan dikorowot bujur aing teh. Bageuleuh nom cenah. Nah ada sapi teh milu ceuring ka dengan teh komoyam aing mah susu diracek mah apa. Tapi kali no. Emangna aing teh jablan. Halo. Kartu itu kasato dia tong goreng komo kajal nih betul. Tong goreng itu kabeh nu dijubah kiai. Cek abdi ge matakan habluminallah bereskeun ibadahna ayeuna habluminanas jeung baturna bereskeun tong loba ngomong ari kira-kira matak teu manfaat kecuali dititah betul? Di main ditato da diomongkeun mantong amaji kamu wali tarima salat astagfirullah aya nu ditato tobat dihampura tobatna ngan mun geus tobat tong ditato beuting lain tato teh hapur kabeh targelap tong goreng pira aku kudu dilicin sawah-awah kumaha mun tatonan nepi kalian tai dihampura ngan mun geus tobat tong ditato ayeuna tukang maksiat boa isuk mah tukang sholawat amin ayeuna tukang judi boa isuk mah tukang ngadu ngaji amin ayeuna tukang ngadu hayam boa ini mah ngadu entong mudah-mudahan cinta roba amin ya Allah ya Allah oh mau biar rombongan ya kalian kan dia itu kan dia sok sareng gerak me barokah ieu panganten salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin amin ya Allah ya Rabbal berarti inti bakal nama kieu mun ka Allah sae ka manusia sae hayang pertama adab dipakai kunci utama supaya rumah tangga bahagia. Penggoronin cek Al-Qur'annya, cek para pahlawan ya. Nepikeun ka nyanyi kieu pan ngabekalan adab teh Indonesia tanah air ku batuan erain tanah tumpah ku jeng jereng di cek ka bawa dua aku berani jadi panglima tempur. Lanjut semuanya. Indonesia bangsa semuanya. Milah. Air. Jangan
untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rayanya untuk Indonesia Raya. Jreng Indonesia Raya. Cek lagu gedor. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Rek nikah, rek kemana wae, kuncina mah bangun jiwa. Lamun jiwa na hade adab nage bakal saya sumber daya manusia, hakarek sumber daya alam. Matakan akhlak nu leutik kudu ibu seuing geus. Geus nyanyi dae nya asli telat sih eta. Balik si Marsiti. Halo, ieu teh halo. Nunggu dibangun teh jiwa. Ya, ina adab mah nya arek nu geus nikah, nu can nikah me betah ieu tong burning masalah anu luas. Nu kecil we masalah pipis. Iya tuh bahasa diatur buat gampang. Ada itu tuh bari nangtung. Jadi gerakan dalapan lah. Doraka apa itu geus lain pur biasa, dosa Pak. Ada goreng naudzubillah ini. Hari awal mah mungkin dia mah kalalaki ieu. Awal mah pasti cingogo kieu. Apa yang awal bari nangtung apa ya apa. Pada sore ciki dia benten Bu. Lamun orang kene ki mau budak. Yes. Kan sebagai budak tua gitu mah kesobok. Ada ini gitu mah buluk. Meureun aing teh teu ngarepa. Urang teh pan jadi pemimpin rumah tangga ibarat presiden lamun berhasil mimpin rumah tanggana maka jadi RT bakal sae, jadi gubernur bakal, jadi presiden ge bakal ngerti na rumah tangga pemimpin. Ada ciri pemimpin gagal di rumah tangga mah omona pimpin di luhur mah ciri gagal. Ongkoh masyarakat teh alakun tapi teu daek datang ka pangaji. Ongkoh aa teh ahilman teh beunghar tapi budak hese nutup aurat. Gagal we keluarga kitu teh. Naudzubillah min Gusti nu agung komo. Ke pemerintahan nu bobrok makan dia nu maling sampo di penjara, pejabat nu maling duit rakyat keluar deui beres teu. Di Jogja nu kemarin nu maling diudak, nah anu di penjara teh nu mudakna. Ieu cek aing mah. Pos rona dibadagan, jadwal rona diterapkeun, caritana rek ngajaga kampung nepi ka kokol ditakol mah peuting, ari pas keutingna ke laut jaya nu RT beak nu rona. Nu nyieun aturan si eta nu maling ge si eta. Kitu di urang. Kita hancur hanapna. Leres teh? Nu pejetna teh kepala desa, RT pejet padahal teh apana naon? Betul? Sing sehat RT RW kepala desa sing sehat amin. Gusti nu agung ayeuna teh geus diambang ieu tong berning masalah kitu komo dina rumah tangga. Komo deui di numpang luhurna, matakan tong jauh di majelis taklim, di pangaosan jeung pasan. Pokoknya mau rumah tangga tara ngaji ningonan, tara rajaban, tara sebulan sekali. Komo ngapoe mah ripu we rumah tangga gitu. Udah deket, matakan teu cukup rumah tangga, anak sing bisa ka pangaji. Dari ieu ayeuna Bapak hari ka sakola bebeakan geuranya, hari kana ngaji di paneurikeun eta mah. Budak teh kan ngamuk ieu. Mah abi uang pangkal 1 juta can mayar, cek guru mun teu mayar sakola moal tulus ujian komputer teh eta indungna luas. Kumaha atuh nya uang jual geulang mana supaya keliling-keliling pengajian. Ceuk lanceng teh mah abi wisuda 20 juta. Mun teu mayar bapak kumaha ieu kan bapak teh pemimpin mun teu mayar abi moal wisuda tahun ayeuna. Bapana teh da rieuteun cek bapak geus wae nama uang jual kebon bapak nu aya di kampung nu penting mane wisuda. Pertanyaan abi ayeuna aya teh nu ngajual kebon jang bayar guru ngaji pada magrib aya teh teu teu guru ngajual kebon teh paling kur 10.000 20.000 teh sabulan tapi hese mayarna teh euy. Ajeun teh kalau jadi kambing hitam neng kadenya sabulan 10.000 3 bulan 3.000 can mayar teh wartos dina bapak bulan teh ceulik teh mama cenah abi iuran can mayar saur ustaz cenah 3.000 jang kesejahteraan madrasah dan ulak cangking bapana duit sia menjadi ajengan teh. Yo nabi geus tara iuran ngawurup batur teh ari listrik culik mah bahaya. Pinter hayang tapi nyolehkeun pamajikan jeung anak sok hitungan betul.
Padahal ngadidik ngaji teh ya, ngadidik pamajikan, ngadidik anak teh lain kewajiban salakina, lain kewajiban ustad, kewajiban kolot jeung kewajiban salak. Ngan kulantaran kolot sibuk nyangan duit, waktu jang ngajar bud. Kulantaran waktu jang ngajar budak teh dititipkeun ka ustad ka dititipan budak batur, maka ustad waktu jang neangan duit. Balik ka disintalik ka kadengeun. Jadi ngadidik budak teh kewajiban kolot sibuk nyangan duit waktu jang ngajar bud. Kulantaran waktu jang ngajar budak teh dititipkeun ka ustad ka dititipan budak batur, maka ustad waktu jang neangan duit. Bayar ontohor sih. Ari pinter hayang maya iuran 10.000 teu kuat sabulan, ari nu pitayieun sakola bebeakan mah. Da kudu ditepikeun eta teh. Lanjut. Intina mah hayang bahagia teh teu cukup urang sadayana ayeuna nomor 1 belajar narima kakurangan. 2 hablum minallah hablum minannas beres teh cukup. Intina mah anger kabeh ge kudu make ilmu agama. Sabab payeun Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu. Tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodo. Bodoh maripuan. Alumni mana kamu gua? Tuh, kagak. Dia mau lagi memahal, dia mau ngadun. Amal beung aya dasar. Coba lamun kurang eueuh dasar rek mamatahan naon ka pamajikan. Da loba ayeuna teh salakina teh bener, salatna teh pamajikan teh bener, urang ge nu make ilmuna cantang teu ditarima, komo teu make ilmu. Contoh, da loba keneh Bu, ieu nu salat teh kieu. Mun tina ruku sami Allahu liman hamid. Eta sok ayun-ayun leungeun tah, di mana ngipina eta. Pandina sapina teh usik leuwih ti 3 kali teh salat teh batal, Bu. Cici we. Sami Allahu liman hamidah. Ulah kieu 1 2 3 4 5 leuwih ti 3 batal. So aya geuning salat teh kieu bapana itu jadi keluarga naon bapana heureuy anakna heureuy Jumatan teh jeung anakna heureuy cicing sia teh aing mah sok mikirkeun Jumatan bapana geus goblok kumaha anak jadi lalaki nu ngarti ilmu agama teh wajib lain sunah beres teh da ayeuna mah bodoh teh dihampura sabab ajengan aya di mana-mana dihajakeun bodoh teh nu beres gitu. Man aroda dunia palebil ilmi hayang dunia kudu make ilmu wa man arodal akhirata hayang akhirat kudu make ilmu dan nu balagug mah sok review teh nanya na ge sok bener hayang jamaah tara ngaji datang ka urang tan cek ustaz nu bener mana ieu tarawih teh kan isuk tarik tarawih nu bener teh mana 11 atawa 2 tilu jeung witir cek aing mah 11 cenah jeung witir cek aing mah 2 tilu jeung witir dan nu pinter mah teu kudu ngomong tinggal amalkeun nu 11 jeung witir aya dalilna nu 2 tilu jeung witir aya dalilna nu balagug mah nu tara tarawih. Bener tuh? Abi mah 20, tilu jeung witir berarti 2 tilu. Tapi pas ka Wanaraja ngaji mah dalam nuzulul Quran di Masjid Agung Wanaraja mah 11. Milu anu 11. Teu ditambahan deui. Ngan lila beresna da parah yang suratna. Sarua cek urang mah tong fanatik ku ilmu mah bakal sadar teu kabeh nu cek urang salah bawa aya dalil bawa eta teh bener dan ku jalma bodoh mah nu bener disalahkeun nu salah dikumahakeun cek aing mah bener kunut cek aing mah teu kunut nu kunut boga dalil nu tara kunut ge boga dalil nu balagong mah nu salat subuh jam 4 kali 2 sebenarnya tara salat subuh jam 4 balagong lanjut datang deui budak teh nanya ka ustaz ngaji atuh mana teh hawe itu nyatanya bieu teh kadenge ustaz teh speaker kan teh ka harti ku aing cek ustaz cenah lamun di mana-mana urang hitut batal wudu cenah tak aya pertanyaan ditan cik ustaz joget halal atau haram jawab we poin teh halal dan nunjuk ka urang tak ieu ustaz sesate berdak heo ibu ieu kupikeun memang cek Islam mah joget teh kabeh haram sok geus budak teh joget teh moal hees manya ngai dia bujang geura bobok dia ngerasa bobok mah anggar ku banyak goyangan nangning anggar kudu bujang bodak caha paling budak sial tapi namun diukur ku ilmu mah nu haram moal dihalalkan nu halal moal diharam anggar kudu kieu sok bujur teh usika mewah bobok can
Wah, atau iya mah cicing bujur hukum ya mah. Bojang nangning. Berarti joget eta mah ibadah joget teh goyang we. Si Lesti ditium sok da joget lagi nu ngaharamkeun mah sabenerna mah ieu, lain nyanyina, oratna. Sok dangdutan teh ditium da sopan mologi mun ditariung mah. Kunaon nyalawer. Leuh bujur. Betul? Eta kayak nu uleman jelema dangdutan pedah aya acara nu rame-rame tuluy masyarakat teh hadir nempo beulah nenen jeung buuk maka nu hajat kudu tanggung jawab dosa masyarakat nu neuleuh dangdutan seksi pada hari tasya mending teh sok nyanyi mah kan ditariung we sok dan lamun ditium mah joget ge bakal diukur daerah ku gamis bertemu yang ku impikan ini jadi pakai gamis mah jogetna teh gigian hungkul. Daerah udah aster atuh. Si Lesti ge ditium mah alus sok nyanyi lagi bakal bae mah mengapa Anda mencoba. Cucur paling gitu hungkul. Daerah ku tiup sok adu bulu lucunan nyanyi dangdut. Panas langit daerah anu kitu mah. Wah. Jadi dengekeun sia nu doraka teh lain nyanyina oratna tong sopanatik teh jelema teh musik haram ceuk saha nah atuh sia teh HP make dana dering dana dering teh musik goblok kuping teh terus kalau diarab lamun musik diarabkeun qosidah ge tong aya da alat musik teh tong aya marawis sabab eta ge alat musik bener teu tapi nu haram mah cara make eta musik dipake naon eta musik teh nah dipake poho ka Allah nah dipake inget ka Allah kitu we patokanna mah laras itu laras kang karedok teh joget mulai deui itu karedok ieu sabaraheun karedok Rebuan ku sia teu bisa leungeun kudu kieu mujur niru cacagana tilu siga nya ge tilu karung antosanya tilu diladani talian teh bae tuh diladani talian kurang teh itu dari celana itu kan dia pisan kan dia tuh cidang itu sauran itu kalau lihat kamu baladan ieu jelema pisan di mah masuk kali atau lanjut itu lanjut siap itu lanjutkeun ieu siap inti nama urang teh lamun kira-kira ieu mah wayahna kudu loba datang ka pangaos jadi jelema bodoh mah ripu ibu itu tamu itu budak belenggu nanya ka Ustaz ari kiamat sekolah agama prek jika ari Islam teu kahar teh nah si Islam teu kahar teh ngomong kitu sok teh kan kapan itu teh bujur tapi kunaon mun batal wudu di kumaha beungeut heuh ci aing teh teh balik teh ku aing teh sia mun bokok nu era beungeut atau bujur beungeut sok aing mah omehan beungeut sia ngaranna ge jalma bod sok ibu-ibu teh urang teh jigana jelema nu ngarti ngaji panyakit urang ge anger butuh ka ngaji teh sok percaya keneh tahayul contoh seperti kayak tom cicilina lawang panto bisi nongtot di mana mimitina bangun ibu percaya nu kitu tulis sieun ku panto murtad sih kan hubungan ana panto jeung nongtot oke nongtot coba monggo tukang ngaji lamun ngahalangan batur arti aya nu ngomong kali cenah nu maot poe Sabtu main nuturkan nah ada masih maot poe ge aya nu nuturkeun mah nya bae kuburan mau pacul sorangan ayo buuk murni mah teh cek inung teh bapana teh wah nah gitu mudah korok teh mah nya keureunan deui bapana ngabulong buuk ngabulong cek buukeun aing mah teh kareunaan sia nu anu sia mau buukeun kolor bapana nu aya lato-latoan itu dia marah kok tapi ayah ngomongin rame ayah nanti sosok tinggal ayah biji katakanlah beren juru ngaji ngomong kieu ulah heureuy wae cenah mata teu asa dan nu awam mah kudu dibawa kieu sok di awal pika aya heureuy nungtutan bae
Kan jelas pidato heureuy lain keutamaan bukan. Tapi di kitab Bustanul Arifin halaman 18 justru ketika Mudakir menyampaikan teh wayahna ya teh kudu aya seni anu kira-kira mata ngabibita ka jelema resep kana pangajian jangan dina kitab Bustanul Arifin supaya semangat, hiji supaya semangat, dua supaya fokus Muslim teh eta aya dina kitab da. Amre ku jelema fanatik mah heureuy wae ustaz teh heureuy nah sia eta mah teu bisa bener kitu jawabanna teh. Orang ikan dia maka kumai ayatnya ni naon ya penting aina dalam untuk itu wah meureun nya geus tampilkeun RT coba. RT dua bawa si eta. Lanjut. Sok ayeuna. Jelema beleguk we katingali leuwih percaya keneh tahayu daripada kajengan hayang beunghar ini kadukun. Padukun teh pamentorna teh sok aneh. Sangu kudu koneng, daging kudu koneng, huntu kudu cenah padukun ieu teh rumah tangga geus heula miskin wae hayang beunghar kitu cenah jawa budak ge sapayu kali cenah wong itung cenah jodorna budak aya poe naon poe Rebo Rebo mah tong kawin ka Sabtu sabab Rebo wadal hayam Sabtu udah careuh beak pokona Mang Hilman percaya kana tahayul rumah tangga mesin beunghar ge bakal suatu saat pecet ulah percaya komo ayeuna hodam dina TikTok nih kau percaya siapa mulut aku cenah gitu cenah pangitungkeun hodang abi bentukna kumaha cenah hodang mana bola beca kuntilanak racing rahasia teh di kopeak percaya nu kitu bohong eta teh piring kosong gambarna diganti-ganti sing apal wae tong kamu bodoh keur ngomong bodoh di bodoh di kudu bodoh deui cenah abi cenah hese payu kumaha ari cenah wong hitung jodohna cukup teh hayang naon di mana? Hayang beunghar di dieu cenah doaan cepuna teh dieu menyang sege hulu ucing. Kudu kukus kampung asal mor kalur ka sambatra pejam rong ka petong geus juga kuya baca beuring jiga juring. Cecak di harap hiji. Nu dina liang irung korong meureun. Dina tangka jago monyet meureun. Dina liang bujur tai meureun. Eta sok ngomong datang anu buat mobil tajong aing seueur. Pangabanyakeun cai spray, cai okelat, cai pantak. Mung aing mah disugar di cai nenen. Rumah tangga dudukunan mah moal barokah mis andeng ekeuy halo keur marah eta teh sok da ieu mah dukun tadi karope barudak sok di karope di sorban batas dukun kapan dina kawi mah istihdamah teh teu meunang eta teh dari geroan cenah juri lawang ngantosan heula abahna can kaluar di kopean itu udah kieu anu pahile dukun Ustaz. Ya, intina mah ulah bodoh, kudu berilmu, amalkeun jang diri sorang. Kunaon panah kudu berilmu? Sabab Pak, Bu urang teh bakal maot. Pan maot teh lamun ngadodoho teu bisa kieu. Kelatan ari ngaji heula teh geus ngaji maot teu bisa. Ngadodoho teu bisa kieu. Mun sia eta maot, karek ulin jeung urang pan geus maot eta aneh. Nu aneh mah ayeuna maot bisa ulin. Kuping ke labo cek oma nya cek Haji Oma nepikeun ka bener jelas hei boleh saja kau cintai dunia sing cinta kana dunia tetapi dipakai ibadah lain cinta kau ada demas jang ninggalkeun ibadah tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya awas dengan itu nerangkeun maot itu lain bukan gitu. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Awas, bakal maot orang teh. Hei berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melah hade jadi hade, melah goreng jadi baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Nu kasep maot, nu geulis maot. Nu goreng patut. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya geus naon mah tetapi kali ini
dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Mana lu cinta mati teh salah kita gering ceplek teh di bibir kuburan atau milu. Terputuslah sendirian diri terbungkus kain kapan. Jeng 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 badan. Halo, geus maot mah ibu teh salaki teh kawin deui. Cek salaki teh mama, tawang maot mama abi eueuh digantina. Cek eta teh geus sabar pamajikan maneh Mas Said. Muah, aing mah nyapisan pamajikan. Geus cek eta teh sabar tuh aya gantina, tetangga maneh janda bari poho nu mana. Geus kawin mah neangan deui. Dan nu ngeunang mah yeuh. Yeuh, jelema gelo, nu gelo mah teu kudu salat, teu kudu zakat, teu kudu puasa. Bahkan nu gelo mah moal asup surga, moal asup neraka. Tapi saur Syekh Imam Nawawi, nu gelo mah teu kudu salat asup surga. Asal indung bapana Islam, saur Syekh Imam Nawawi. Nanya we. Baik dah yang gelo teh urang lumpangan. Anu payung bae. Payung bae. Sing kunaon rumah tangga kudu hayang neangan ilmu tuluy diamalkeun. Bisi kaburu maot, da maot mah jiga kana tangkal awi. Nu anu ngora pantes. Luar lu kolot, mana yang orang kene tua, mana yang bau hak ruang tua. Nah gitu dah gening, awi orang kene tua, pemanfaat dipakai iwung. Dibikin ke orang Jakarta, cik orang Jakarta ini apa? Ini adalah iwung. Iwung itu apa? Iwung itu bambu muda. Wah, bambu muda juga enak, apalagi bambu tua. Tarajit usia, tarajit kok. Dalam belepuk mana hese. Cenah taat. Asal ada sariun urang kumaha jadi salah kita tuh bisa ilmu agama maca tajwid gitu bener kudu kumaha kalem Pak loba solusi mah urang hese nalar sapina ngamalkeun ka budak hese eueuh deui jalan mah hiji deui anak titipkeun ngaji pada maghrib anak titipkeun ka pasantren ku aya sanajan bapak bodoh dijahit ku anak tapi lamun ieu bapak bodoh indungna bodoh, anakna bodoh, atau jadi keluarga sambo sama-sama bodoh. Mata Pak, lamun bapak bodoh, tuh bisa sapina acan hei anak bodoh sing sedih Pak. Mata saurang mah wajib nu lima teh pasantren ke saurang. So budak teh pasantren, main game online jago, maca sapina boloh. Belajar tajwid banyak yang gagal, joget TikTok banyak yang hafal. Jam ini nak joget teh. Guna apa teh? Ini kan dia hei sayang kung aku sentuh. Ini Ustaz apa? Ngareret saja. Wow, goblok. Halo? Lanjut ya teh lanjut. Cak, boga aplikasi TikTok tapi dipakai dakwah lain kalah ngaleungitkeun al-haya'u minal iman. Oh, ka era lamun urang teu nepikeun kadinya hancur budak teh. Teknologi unggul tapi budak pada maghrib ngaji ngadol laras teh di abi mah ngaji dan pika SD dan SMP sinu mah unu ngaji duka di dieu sarua goblok mah SMP mah mereka ngaji da aing mah geus SMP oh ngaji teh jang SD unggul hese budi abi mah tilu masjid di abi sa RW hese budak SMP bekal rumah tangga teh anak soleh depan dijelas dalilna waladun solihun yakula bakal ngaduakeun ka indung ramana nu 7 poe ibu nu 7 poe ketika urang maot maca yasin dibere besek eta besekna eueuh ngaduakeun ieu moal tapi anak bener tajwidna ngaduakeun unggal poe ari bener tajwidna mah sok ibu didoakeun ku budak anu teu bener tajwidna nu aya kalah doraka da aya maca yasin teh kieu wajah anu bayi adin sedang mobil sedang nah siapa sedang oh budak ayeuna mah leuwih apal kene nu teu manfaat atuh jangan ka masjid dan mah kami ungger ongke jadi sia teh apa ku TikTok urang teh kudu boga aplikasi TikTok teh pake sholawat pake siar agama sok videokeun keur ngaji penjet ku TikTok pas sholawat ya nama dipenjet sholatullah salamullah dirubah ya Allah lindungi bilkis budang sare teh geus katalar ieu nih ade nama cinta bikin kata janis asal monitor ketua anggota mau lapor sebenarnya soal istilah gacor yang ini mau bilang ini pantar Eling, enak apa
Ini Ustaz apa ya apa ke jam tidak? Sarua edan. Jual kok bengkel gitu. Cicing aja ngane. Komo budak awewe mah atuh teu kuat masantrenkeun mah atuh Pak oratna Pak. Ye budak awewe ku bapak tadi anteng ngulucunan keluar nu bakal ngarana teh bapana adi bapana nu lalaki lancip bapana nu laki akinya. Naudzubillah ini. Panona alus irung alus. Hanya di tempat Guntagan jalur tersirika boga budak guntagan di lalaki bingah teh ibu. Naudzubillah sunya nah bona nu galis hadiah deh kita bujur memang leuleuh karo erang inang lo betul nah bona nu bangot bisa payu kasasaha luntungna jadi cilaka ajar da kolot na bapana taledor isu-isu dia kadang da sore teh geus utah-utah Januari dikawinkeun da Februari teh geus ngalahirkeun salah kolot memang semuanya betul kulit kelir koneng dagang saur apa budak kurang kumaha geulis jiga kopi susu mah nya rek kilo lebarengan. Kopi ayam cicing wae teh tadi. Budak tuhu pokona ayam. Karena budak batu blok. Ayam budak ayam. Ini tahu balik tuh, keras gini. Lo tadi gue bisa dikasih ada anak kene, 32 tahun gitu. Lahir sapan tilu dua, kamu salapan tilu awal, tilu, tapi habis sapan tilu akhir, tilu dua. Alhamdulillah, nikah mah ge, ini orang kene 22 tahun sih nikah, 10 tahun di rumah tangga. Desi kabeh ke awewe. Mau kan petot main ge. Kamu capakeun. Lanjut. Kita begitu ngacak. Itu ngacamrot. Lanjut. Intina mah atuh urang bodoh rumah tangga teh anak mah kudu soleh we. Da pencet ku HP mah beuh didikan agama musibah sumping. Jamaah seeling gunung pas meletus ngadon update status. Gunung itu dari video udah. Hai guys, kalau mau cacat. Ya, ibu, tong kieu ibu teh. Budak teh nyawa HP wae, da urang nggak boga HP. Sebenarnya salah urang-urang kene. Sok dikeun HP mah, tapi pasikeun nu manfaat. Contoh, film Upin Ipin teh HD eta teh. Aya abatasna sok lo mun udah we. Ulah nu diapalkeun teu manfaatna ieu mah. Selamat. Pengantin baru ulah eta mah. Banyak susanti, uang banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup warung kalau eta. Nu manfaatna alif, ba, ta, sa, jim, ha, aya teh gitu. Berarti halus film teh. Atau film nu halus teh pernah sepeda ngapung naon gini sok sisipa. Sok nyari sisipa. Deh. Kalau film itu teh sabab mun melong sisipa budak teh bakal jadi penolong. Kalau sisipa mah karena sepeda ngapung nih. Sisipa teh jangan panggil aku anak bagong mah kan. Halus. Atawa nu halus teh film teh loba. Eta teh contoh ulah kieu. Sia teh nyo HP wae, da urang nyo HP keun bikeun nganu manfaat. Film teh atawa naon anu goreng masih marsa atau dipolo. Si marsa beruang bangor jeung beruang.
ngomong film sound the ship tuh pro kartu domang ini budak oroknya nenpo sound the ship bakal hese ngomong satu ada sound the ship itu ngomong soalnya lagi lu kurang tinggi lu hiji dua ada budak dari 7 tahun gitu ada jangan ke masjid mau beli duit bejakin wasnya siapa salah pendidik ini nama ke rumah santren pak yuk bapak mau buka budak tilu ke masantren seorang acan sing sedih pak sangat boleh maca yasin pas mau laras ke sudah budak abi ngomongin mas santren tahun ayah kata-kata kolot loba begitu nyata budak abina alim salah pak kabeh menang maksa mas santren kalau loba nama dan kuring ini dipaksa bu di mana jadi ada 8 tahun setengah wisuda nah 8 tahun ngabdi kurus genep bulan langsung nikah bola teh sugan kurang teh payang mas santren boro-boro ini nanti dia mas santren itu alim mana pagi agenda geus ku apa ngaji mah mun biar tapi mah naon cenah budak teh mas santren mau lihat aku anak sih aku ngomong tunggu lihat orang berarti yang dihapus minat kakaknya salah mau ngomong gitu budak abina ali masantren bapak nanya kudu tegas bejaan keindahan pasantren teh kumaha carana menimpa pisah sementara jeung budak di dunia daripada pisah salilana di akhirat betul nah terus itu ya Allah tapi budak teh masantren sabulan karek sabulan telepon di telepon gue pada hujan dah mah curhat tong disamat maaf itu mudu bapak teh tong sarwana bapak teh hujan mudu nah udah teh asal disamat kudu nanti dia Assalamualaikum, ada mama bapak di bumi kumah alhamdulillah bagus saya kemarin itu bersab bapak abi teh ararakeun sing sabar bageun ge mama bingon payung jeung bapak bade nganteran di pasian ara wawancara geula ka dokter teh ngobuan tuang ageun kan budak kuat atuh dari nu bapana kuat salah nama diselamat ujang mudu ujang teh juga toket oh budak teh tuh mama teh geus jemput wiwi bae teh ke rumah santren lo satu keluarga dan orang ibu lo kecil datang kau udah poe cuma kalau misalnya cuma jeblek kalau pakai hakan kalau minggu cerita poe pas maghrib ada pemuda benda kan kayak Rasulullah yang mau kan hati ingat kau gimana yang enggak mau yang ui bangun kerja itu di sama turun ke dalam mereka bagi tarik naon ui ampun naik kumpul kalau bisa direpetkan ciwit aing teh pengurus ini repetisi apa ya lihat aing teh ceuring nu ditahan ritu betul gua tinggal tilong gimana maka kelamun anak pasantren jeblek pokok sehat wajar karena jadi lembur pak kamu jauh kecil di budak apa malima anak omain budak karena mobil itu kak bare wajar urangnya sih buat bagus anak di sana aja orangnya cerik gitu kak maka budak abi mati SD jadi ini pasantren jadi udah 2 nuka hiji 10 tahun berarti nanti kelas 3 MI mana nanti hati Muhammad Al-Mahir kan Sarukan kasep ke lupa bisa ketiga halo siap mas yang budak siap rumah tangga tayo yang duit numpang yang duit siap ke budaknya nah bakal jadi waladun solihun dia mulang mau eta budak teh mah rek sare HP udang sare HP arek modal HP beres modal HP omes ya teh HP santri cenah buduk wah teh urang ge buduk kok dina ieu sudah turun aqua di dia mah teh ieu mah geus jago jadi duit enak eueuh cenah atuh dina bujur bisa sarua urang ge wah komun subuh geuning bobogaan wajar karena di ujian santri
kalau kan dihina budak pesantren teh kan tidak buduk-buduk ke barok ke cecek barok udah kalau itu ngerti makin mah rumah tangga kurang cenah geus 30 tahun budak sarukses di mana mah di Bali gaji ge 30 juta tinggal ditato lagi kilo Pak cing yang benar mana teh gaji 30 juta di Bali mohon aya rukun Islam sabaraha nyari mah naon ieu cina muharam safar mulut teu bangga aing mah budak gaji 100 juta belenggu mah nah auzubillahi min lamun ibu boga ilmu agama kasalaki ge bakal sae amin amin sok nu boga ilmu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seprek malam Jumat teh geus diampan. Darek ibadah. Salah kita bunga. Aduh si mama. Apa hoyong mama hoyong memem. Lain jorang eta teh asal lagi mah ibadah. Seprek halus genti. Ulah ieu mah seprek teh urut spanduk urut calon kepala. Jadi saya teh geus make baju nu seksi tinggal di dalam lijen. Sing seksi baju teh. Kan baju teh rusak kok. Ku juga puring sanggung. Ada masalah kita apa? Iya mah hareupeun salah kita mau sisir kerap aja. Pokona dipake teh kayak kutu can turun kabeh ya. Wah. Arek bobot teh ngikat huntu aja. Tadi cium teh salngit atuh. Cium teh cikur kau huntu. Ada sebelah. Halo? Bapak ge mun boga ilmu moal goreng ka pamajikan. Sok, Pak. Ulah ka bapak, ibu lawe nu sederhana cai sagelas ajengan eta nerangkeun ngamingonan teu boseneun da teu amalkeun ibu. Pas sagelas teh cai herang teh ibu ya dibikeun ka sati ieu kalau bateuing ieu mah. 100 rakaat salat sunat berarti mun 2 gelas teh 200 rakaat happy loba bikeun jeung toron-toron. Bapak ge mun boga ilmu mah bakal hade bibir teh ka pamajikan teh. Assalamualaikum salam mama nuju naon? Nuju gegero cek salah kita berilmu mah. Wayak kieu sadaya gegero kene. Naon atuh gawe teh? Nyeri teh ieu. Nyeri. Teh salah ki bodoh. Nyeri atuh ibarat keur modal ikat cerik. Coba mun salah ki berilmu mah. Assalamualaikum. Padahal apa? Pamajikan teh karek hudang da loba uruskeun dan karek mani jam 10 teh ceuk. Manuju naon? Ieu panuju gegero. Ih, mama mani geulis. Betah teh kitu keun. Betah. Keur gegero beda urut. Naon sih? Nih aku agak nih beki kolot teh beki geulis cek sini era geus kolot. Era bohong sia. Anger hate nama bunga. Teng teng. Anger hate nama. Bohong nu marakeun mama mani geulis eureun keur gegero malika salakina. Bikusi begum India adi mate salaki nanti dia mama tere dijamin gelo satu besok ayah salaki belenggu mah hitungan oh mere duit tapi ditanyakeun wae halo halo mama na artos teh saya papan budak cenah bayar di aing mah biasa kalau pada budak kan sekarang aja jeung Sofi aing mah 1 juta main sabulan 5 juta teh main da beres sudah ngomong aing teh balas teh gara-gara sia tapi da ngomong aya atuh mah kata mah siapa ngomong aing teh ngomong ka jaga aing orang aja mah di mana ngomong aing teh udah lagi ambil wah as pemajikan anak langsung halo cukup lah inti nama satu rumah tangga yang bahagia teh belajar menerima karena kekurangan. 2 bereskeun hablum minallah bereskeun hablum minan inti nama tong poho ibadah nu 5 waktu intina tuluy hablum minanas tong goreng kabat nomor 3 kade nomor 3 ya ieu teu cukup kitu hungkul ibadah nanaon wae kudu make ilmu agama intina dina nasyarul ibad alaikum bimujalasatil ulama tong nepikeun ka jauh urang ti para kiai jeung para ulama mantes kitu mah husnudon belajar menerima kekurangan tuluy siapkeun urang sadayana hablum minallah hablum minanas amalkeun 3 kudu make ilmu deukeut jeung ajengan aman bakal ngeunah nyandang ngeunah nyandi ngeunah nyan teu ngomong urang tong eleng kumeri sok meuli majaluna hiji bikangna loba setia ka salakina teh pokok soang ka salakina padahal itu mas antren geus mudah-mudahan aya manfaatna khususkeun doa ka panganten jeung nu sadayana Allahumma sholli wa sallim amin
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin amin hamdan wa bina muikabi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah khususon kaum muslimul hajat ya Allah anu hadir kaya tempat sareng muslimul hajat sehatkeun dohir batina amin tak jauhkeun abdi tina sifat ujub riya takabur ya Allah pami aya rasa takabur hapunten dosa abdi sadayana tutup-tutup kaeban abdi dunia jeung akhirat tong diturunkeun kaonan abdi kapun anak sadayana mudah-mudahan abdi sika golong ke jaman nu barokah rezeki bari husnul khotimah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya birahmatika ya arhamar rahimin rabbi habli minas sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim